Semenjak si Narsi aing teh jadi sepi, kalengitan. Narsi sate iraha tuh balik sing sate betah di Dubai teh. Sarata kesepian usia teh Narsi. Cuaca meni kideun kieu mending bersihan kandang embe we. Aduh. Ini loba jago kieu ting. Ala. Bapak budak embung bersihan gawe teh hardolin we. Ampun. Babaturan eueuh nongol. Si Mumun ka mana biasana nyamper. Atuh baturan-baturan ulin tadi bersihan kana embe. Biasana ngajak ulin ka imah. Nah, ayeuna mah ka mana? Bete ai kieu teh. Rek nonton KMM hujan padahal aya idola urang na eta. Petan peto. Bete. Lik-lik si Edo sukanya ayah di mana? Edo, Dot, dia. Mumun. Kumaha kabarna? Tadi kata sudah omongkeun di dieu urang teh ngacapuk sorangan. Ka mana babaturan teh meni eueuh wae ka dieu. Biasana sok aya nongol. Ieu mah aya panjang umur. Bena ka mana? Dibajongkeun. Dibajongkeun. Nah, tuh. Nyaho salaki urang. Main bajongkeun wae. Urang ukur ka bagian 500.000. 500.000? Heeh. Anu bener ieu. Serius Mumun. Urang mani haneueul. Eta kandang embena dibersihan tadi ku urang. Wah, teuing da. Ampun. Kumaha atuh ayeuna ka mana? Mumun teh arek kadi teh rek nanya. Geus manggih si Sarah can sih? Can sembarang sih. Narsi mangkat ka TKW. Oh, can manggih deui. Mungkin manehna teh geus spesi apa kumaha jadi batur ulina deui. Kalengitan lah, merasa kalengitan, merasa nineung lah muncik sieuna mah. Sabenerna mah sih urangnya karunya nya. Lamun kitu mah apa urang sampeurkeun ka mana gitu? Sampeurkeun ka mana? Abi teh bete teuing manehna. Ayo atuh. Sampeurkeun wae. Ayo. Maksudnya orang kangen, biasanya kan orang kapangi di jalan, namun teh kayak mana gitu, ke mana gitu. Ayo. Si Entun teh ka mana nya? Wah, can datang, can dek ngajakan saro shopping. Ini geuning hujan, pindah . Ayo si Narsi teh pagawean. Dek Ninita maturan kamol batur nu CS nu paling care teh. Aya si Edo, si Mumun, sararombong. Sakali kapanggih ge saros bisa salah wae. Ayo si Utun ka mana? Mending alakon hujan manten. Di daguan teh si Utun, sarong modis. Sarah. Utun. Kurnaon di dieu sorangan bae. Ngadagoan Utun, ka mana wae tadi di dagoan teh meni datang-datang. Iya urang tos dandan saya rek ngajak maneh ka itu ka mall. Urang teh bete banget semenjak si Narsi ka eta ka Dubai. Sarata meni bete di imah teh. Pagawean. Mainna emang ka Dubai rek naon cenah? Gawe. Salakina na ieu oge. Nggak ditinggalkan salakina mana burut, mana anaknya 12. Karunya Kusaro kabeh tadi parabana anak mah aya salakina mah teu nyaho tak kusaro ditunda di kandang embe. Menikos anak ucing loba teuing anak. Ayeuna tapi hujan ceu. Kumaha urang teh boga payung teh maneh ceu? Henteu aja tudung sokok ge geus ieu geus rombeng.
Ayo nama yuk sabari ngadogan raat hujan, orang ngopi-ngopi apinya di warung. Juga ayo lalaki nih nyantos. Kan orang randa, banyak orang gelis. Ilok atau lalaki nyantos. Tapi emang warung teh meni sepinya, meni ulah laki jiji aja. Ayam merenca. Ayah gunting gue nggak goler. Mesen kopi apa cek? Oh nya beng hanetan gitu kan? Ulah laki ge atau kopi-kopi nu hanetan orang teh nyace. Orang teh mending geus geulis, geus modis. Malah hujan. Heeh. Ya, mesen kopi nah. Mana jelema ge awal. Oh nya cahajena meureun balik meureun. Tapi warung nama muka. Coba gorongan bisa di jero. Orang-orang banyak. Sama sepi dah. Ya, apa boga warung di gondol ucing. Hujannya. Nya. Ini ulah laki jija acan deh Soalnya hujan jadi terlewat. Lewat. Mana orang teh gelisnya. Mana nu nyok-nyok acan. Ayo cek jadi randa ke sebara bulan. Ayo orang mah kakarat kamari. Atau handet kayaknya merenya. Ayo sarama geus 12 bulan. Geus tahun berarti nya. Tapi sarama geus merit deui sih, tapi ka teh sarana teh ditinggalkeun deui ku salaki. Karunya amat. Tapi sarama naja salaki sarwa aya keneh kieu sarama. Tapi di panggian ku lalaki. Kunaon mah lalaki teh ka sartawan sareng liwat teh lalaki teh mendag-mudag. Udah copan geulis. Heuh nya di dinya ge cim geulis meni bohay. Susuna mangkal keneh. Segedang pokok gedang pentil. Bisa wae si Ece mah. Duh hujan teraat-raat orang mau jadi kamu atuh. Mana ya orang geus rapih geus gareulis ieu teraat-raat hujan teh. Ilok orang kudu bebecekan. Make tudung wae yuk. Heeh, tadi teh tudung sarung teh ka mana nya? Aya tudung tokok. Da emang Tapi hujan sih bisi geus gelis-gelis ieu ke malah kehujanan jadi iya luntur. heeh nya menang tadi teh ka salona teh beak gede. Atuh urang teh nanti kabari kembali modal. Yuk orang nana laki yuk apa? Tapi hujan kene Bisa cah ya kan. tapi hujan teh malah nambah gede. Ini teraat-raat hujan teh. Terus iya orang kumaha reka mall teres shopping. Ya terjadi meureun ceu. Saha Asal ngaguran sarong. di belah mana? Itu kamarana wae mending kalau ketemu. Damang alhamdulillah. Damang. Itu babaturan salon anyar. Orang mana? Ya pendatang anyar sih ke Jakarta. Sandra. Randa karena kamari. Anyar bengkel ya. Jadi hanut kamu ke kamari. Jadi kami di ieu. Ya, mun. Ya aku makan orang randanya bebas randa Bawakeun teh. Bener. Lain masalah mau teh bener nah isi nasi eueuh masak. Kan sarona kudu aya layanannya. Teh di dinya teh loba hutang. Teh kapengaruhi ieu tah. Dibawa kasih emo. Loba hutang. Rasanya loba hutang. Ece-ece deh. Ramadan teh boga hutang. Lunas nya. Tapi kok ya itu banget sih kayaknya. Iya tuh seksinya. Nya kumaha-kumaha randa. Nya ceu Iya kunaon teh. Kita orang mana sih? orang Jakarta mak naon sia. Orang Jakarta kok kadio. Oh banjir ya Jakarta. Sama haritas banjir jadi tadi. Ya Iya kunaon Ulah teh. didengkeun si momen si Edo mah sarindik semua aya keur sarodong sinar siga kitu. Nih Hirupna teh nganyeng. Keur naon urang sirik ka jelema-jelema kieu nya mu. Aing teh sirik mah mungkin saria teh ngomong-ngomongkeun aing duaan. sirik. Sirik. Iu. Dalam pun itu mah gareulis. Jadi Mode. Didinya teh sarua jeung ieu mirip. Kos tudung.
jika duduk kuy. Ya di sana teh ngomong ke hari-hari lagi mau bareng no ke urang. Orang mah rak bucet ge urang luar na jero nama bagus. Luar jero ge sarua wae mane mah. Emang pas didinya mah nu ngata tulung harus ditulung. Ya ampun. Lo banyak. Gelis banget mata randa anyar pangawakan apa semut doglo. Ya ampun. Naon tuh. Nyawa teh semut doglo. Anu gede badak kos itu. Semut doglo. Ya. Si Mumun teu tahu dinya. Awak ngajengnya menokos badogol jauh. Mumun teu tahu diri cenah di dinya teu tahu diri mah nya. Edo. Kos badoe. Cengcorangnya. Urang disebutan badoy. Kacing kuing. Mereka sarua kos badoet. Yang badar-badar ge Seksi di mana? Sararek si orang mah. bagi sama arek-arek kain teh. Sama. Biasa wae atuh. Yo biasa-biasa wae yo. Sama tuh daja sok mancing-mancing aing naik darah wae. Mancing mah di kali. Ngomong-ngomong senggeus marai emok can. Ih, aku meulis mayar mah. Can pate. Ih, jeung naon bohong. Kasih ngaranna teh di rumah. Sangarana. Tadi sangarana. Udah kenalan si Edo. Utun. Oh, Ceutun. Pasti nyebut emok. Mau kenalan udah kenalan si Edo jeung si Jenang. Ya, naon maksudna di dinya? Asna di Iya. pedaan. Naon maksudna sarong? Bisa ujung-ujungna kan keur harita ge di emok. Ujung-ujungna jembret ka aing teu bisa nyukupan ka emok. Tapi kan digantian. Digantian ke sababaraha bulan Urang onang teh sok modis. Apa adanya di dinya modis, ujungnya nyokot emok. Ya emok ge aing mah jeung modal kahirupan aing nu modis. Maneh teh cak meuli balagu. Balagu. Iyalah belagu, geus modis hutang ka emok. Maneh teh hamoal teh pantesna makin kita terus saja. Gitu. Emang mun maneh modis, Meuli kamu bola ka balagu dieu. gitu. Mumun ya meapa mun? Sama lagi. Kan eta wae kas barang-barang saro kan dicolotan ngomong. Aya naon ieu teh pas harea wae Eta nu datang saha? Cemok, mah kabarna ceuk. Siap penampilan nu di edan wae. Perasaan ayeuna makin Tiba geus reto wae. edan. Perasaan ayeuna makin geus wae, Ci. Banget siap poek dening. Emang poek. Atuh coba kumaha poek mah buka kacamatana ceuk. Gitu. Mending kos tukang urit atuh. Eta halisna meni alus Kumaha ceuk si Narsi geus aing ngiriman ceuk. Acan geus 2 bulan ayeuna. Iya, kumaha? Ngomongna tina 2 bulan sekali rek ngiriman wae. Ih, geni. Maneh menang batur di mana? Di Jakarta. Di Jakarta. Saha namina Ceutun. Ceutun nu ti mana? Di Jakarta. Di Jakarta nek minjem emok. Minjem emok di Jakarta. Perasaan tadi teh ngomong dia orang teh nyinyem. Ya iyalah can ngomong orang emok macam aya. Ih, orang mah kadeke nek ngerti. Heueuh nya. Coba ka dia mah. Aing padahal mau lagi ulin doang. Dia mah bete hujan batur aing Kare itu kan air masa gede hutang nama gitu. ngomong nama kamari meuni kos nu imut. Heueuh nya imut ngabageulna. Hayana mun bayar dicokot keur bayar wae. Heueuh nya. Jemun. Kadi atuh kadi. Si Edoh mana si Edoh? Siap kadi. Ah gede hutang mata rumasa tanya rumput. Tah eta geuning mah main anu kitu. Ente apal teh keur bulan kamari ngomongna naon? Apa? Engke 2 bulan ya cuy jeung kamari. Geus 2 bulan. Duaan aja. Acan 2 bulan ieu. Acan 2 bulan teh mana? Ayeuna teh geus 2020. Ke kamar kan 2020. Geus kaliwat tahun Meuni baru. kaloba amat. Pokoknya mah bayar janji mana. Ingat kene mana kersinasi rek mangkat 2 bulan ya cuy, 2 bulan. Mana 2 bulan. Makan paling isi mun. Perawatan bangkrut untuk usaha aing, gusia tadi kan bayar-bayar mah. Daripada ka dokter mah kurang we dirawat. Ada orangnya yang ngokos ECU tuh. Bagel. Namun. Dia mana?
Si Edo mah naon? Awak teh meni bau hapet. Jika non? Eta jika beas di kutuan, meni barau hapet awak. Tampang doang modis. Mana teh sarua wae mungkin gitu jeung ieu teh. Ayo dah kesebel aing teh dek bayar, teh carekeun di iraha teh, iraha rek kita. Dek iraha. Can 2 bulan penampilan modis kadaran jengkol jeung teuy. Pangrupan orang kamu Kan gaji Siapa bayar mah? karak sabulan satengah. Rasa belum kono bayar cara bayar kebiasaan. Aing kemarin nagih kalau di ditu sarua di kosia. Wae ditagih malah setruk. Aing kurang bager kumaha. Ayeuna sia duaan ka ditu deui hese ditagihna. Geus naon dideukeun pisan ka urang teh. Ya, anjing giginya kayak naon emok. Ih, sarwana jeung Agak jama, agak papapan. Ngomong. Darang orang menjenong. tak deng kusia ta. Ayeuna mah aing ge baru dekengan ta. Masa elek si momen jeung si Edo. Aduh, si Saru. Aduh, udang Saru. Udang. Saru. Udang Saru. Edo. Si Edo, si Mumun, bikin Saru naik darah we. Aci Utun kemana nyaring si Emok? Tadi Saru minta tolong ge marar angkat. Saru geus modis, aku ngamat Saru bebelokan.